sekolahnya. Aku dari mana? Sumedang. Menikah di sekolah boga duit. Nya. Ayeuna hayang jajan boga duit. Bruh. Nah, itu kumaha carana nya hayang loba duit? Betul ya tuh. Urang neangan ayo ka kebon samput. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Oh no. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Berak mengal. Kurang siap. Adik. Di mana nasi ya? Di sana. Eta atuh neangan duit. Yang bawa duit? Heeh. Wah, bawa ka dukun arek. Yuk. Yuk, Hayangnya. hayang. Asal siap. Heeh. Kudu ngumpul tuyul. Siap? Siap. Tuh, bacaan dukunnya. Tangke maneh ka ditu kecero su. Mana mah ke aya di dinya simbahna. Pijakeun hayang ngumpul tuyul. Hah? Ji, ini. Dengki. Aya perlu naon maraneh ka dieu? Aya ngutuyul ki mah duit. Tapi samemeh ku aki dibere tuyul, maraneh kudu ninggalikeun tuyulna. Ameh percaya sangkan bukti hariap. Ieu mantra nanya turutan kuduanana. Nu barotak, nu harideung, Harideung. abdi hoyong panggih. Usapkeun kana rarai. Digelang, cing tarik. Oh no. Tahan tuyulna jelas. Terus gitu tahan. Enak hareup-hareup. Hareup-hareup. Dina hitungan katilu bareunta. Di dinya maraneh bakal nempo tuyul anu bakal kemaraneh diingu. Nyata bentukna tempo we nya nu jelas nya 1, 2, 3. Tuh si aku mah bohong. Kan hayang tuyul, hayang tuyul lain meh loba duit. Tah ieu tuyulna tinggal maraneh neangan duit. Dasar Dukun kampret.